Ieu milu jeung aing. Enak namang. Iya motor kan tadi teh geus ditawar 10 juta. Belah ditulis nawar 12 juta. Jadi lamun jadi mah geus sering 1 juta. Eta masjid teu kadeleletik masjid. Masjid teu kadeuleuh sakitu buat enak teh diliwatan bae. Teu kadeuleuh padahal azan teh. Allahu akbar Allahu akbar. 2 juta nu kadeuleuh. Capek. Ibadah ka Gusti Allah. Berangkat. Den, sia kana di mah. Emang enak. Motor kieu teh kan kamari 10 juta, dibelah ditulis aya nawar 12 juta. Jadi lamun jadi urang sing 1 juta. Milik moal ka mana? Tetep urang salat heula. Diudag-udag ge lain milik mah lain bae. Sanajan teh diudag aya milik mah milik tapi tetep urang kudu salat heula. Ayo sholat jeung aing sia moal rebon nu di laut geus aya tulisanana nujang urang ka jenting di timur tengah kudu datang ka urang. Teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ka jeung kumaha carana bae. Ye sia kudu boga kayakinan aing ngaji pan unggal minggu ka Cilongok. Babaturanna teh kieu Dudin. Sia deuk salat bae. Geus aing mah deuk heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta. Atuh sia mah atung jatuh milu ngeutuh paman. Los. Tas blang aing mah los. Sapira duit 1 juta. Tapi aing ieu ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna. Leg-leg ku sia 2 juta los. Ngomong doang. قاضي الحاجات اللهم يا قاضي بالله من الشيطان الرجيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين والله أعلم بمرادي التائبون العابدون. Nyaritakeun jelema mukmin anu bakal dibere surga ku Gusti Allah teh aya 8 rupa. Nomor kahijina at-taibuna mu'minun anu tararobat tina kasalahan-kasalahan mumpung urang masih keneh dibere kesempatan ku Gusti Allah. Ulah sok adigung-adiguna urang pake tobat ka Gusti Allah. Nu paling hebat jam 3 peuting. Paling hebat. Setengah 3 hudang mandi wudu salat Allahu akbar 2 rakaat langsung diuk merenung kesalahan-kesalahan. Geus pokona mah bisa dirasakeun lamun urang jam 3 merenung kesalahan-kesalahan. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 dicoba. Tobat ka Gusti Allah dengan renungan-renungan peuting. Leles.
karena hati orang teh leuleus teu aya we panas-panas, teu aya tenang ata ibu. Nomor keduanya al-abidun anu aribadah kabeh. Masya Allah. Ibadat ibaratun anil itsan bi fa'lin musyirin bi ta'zimillahi ta'ala ala aqsal wujuhi fi ta'zim. Pelaksanaan ngagawean hiji ibadah ka Gusti Allah, ngagungkeun ka Gusti Allah, ngagungkeunana nu pohara pisan. Ya Allah. Ya'nahumul ladzina 'abadallaha fis sirri wa dharra. Jelema anu nyembah ka Allah dina keur sehat keur gering. Ibadah kau. Keur sugih keur susah, berang jeung peuting. Qaumun akhadhu min abdanihim fi lailihim wa naharihim, berang jeung peutingna teh ibadah we ka Gusti Allah. Dina hate teh boga pikiran kieu, aing teh eueuh tadina ku ari aya nu ngaayakeun Allah, maha kawasa Allah pangeran aing, geus aya aing dihirupan ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, alhamdulillah abdi teh dihirupan ku Gusti, dulur abdi tetangga abdi nu sebaya jeung abdi geus baralik abdi masih kena dihirupan, tur dibere sehat, batur maya nu bengek, darah tinggi dan lain-lain sebagainya, tapi abdi mah dibere sehat. Gusti, iya abdi teh sehat, abdi hirup, abdi segala rupa pakena bakti ka Gusti. Naon ku Gusti dititah? Salat lah insyaallah leutik perasaan salat. Puasa ya sapira puasa. Kecil lah puasa. Tahajud ya sapira tahajud. Tuh kan. Sedekah Gusti abdi mah jadi kanikmatan sedekah. Ngeunaheun perasaan sedekah teh. Haji kobok itu mah haji. Nyantun yatim piatu asal aya indungna be nikmat. Fakir miskin. Tah. Ibadah ka Gusti Allah nyaan. Eueuh nu di dalam naon perintah Allah. Salat siap. Urang kan ibadah teh ku ari mah berat, asa beban. Taat perintah syariat. Keur ngeuna-ngeuna urang diuk. Ngadeng suara azan Allahu akbar Allahu akbar di dalam urang jam. Asa aing ngawuduk cikemeh. Salat ih cepet abat. Ngapain ngadengin aja? Ngapa ngadengin azan teh? Eta digerokeun ku Gusti Allah kan hakikatna mah eta. Beres azan aya babaturan. Din, saya kira di mah aya. Ieu milu jeung aing. Enak mah. Iya motor kan tadi teh geus ditawar 10 juta. Belah ditulis nawar 12 juta. Jadi lamun jadi mah geus 1 juta. Eta masjid teu kadeule leutik masjid. Masjid teu kadeule sakitu buat dena teh diliwatan bae. Teu kadeule padahal azan teh Allahu akbar Allahu akbar. 2 juta anu kadeule. Capek. Ibadah ka Gusti Allah. Berangkat. Den, sia kana di mah. Emang enak. Motor kieu teh kan ngawar 10 juta, dibelah itu geus aya nawar 12 juta. Jadi lamun jadi urang sing 1 juta. Milik moal ka mana? Tetep urang salat heula. Diudag-udag ge lain milik mah lain bae. Sanajan teh diudag aya milik mah milik, tapi tetep urang kudu salat heula. Ayo salat jeung aing sia. Moal rebon nu di laut. Geus aya tulisanana nujang urang ka jenting di timur tengah kudu datang ka urang.
teri nu di lautan Cina ini saya tulisan ada di huluna bakal di dahar kurang kudu datang kajen kumaha carana bae yes ya kudu boga keyakinan aing ngaji panunggal minggu ka Cilongok babaturan lana taqiatuddin sia deuk salat bae geus aing mah deuk teh heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta atuh sia mah langsung jatuh milu ngeuman los tas blang aing mah sapira duit 1 juta tapi aing ieu ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna leg-leg ku sia 2 juta loh ngomong doang hese ya Allah udah kabengbat bae ke dunia kabengbat bae ya Allah ya Rabb hehe eta mah tarolah keuntungan aya tah mah hasilna ieu lain Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar jazakallah siap-siap jangan dekat masjid jool bae baturna Waalaikumsalam kawana ente nah yang kapanggih bae jeung cle bae di kopi aju aing teu mau rokok kebeneran atuh pangmelikeun heula dibelikeun aing plak eta pan uplek tah ngarokok ngopi ngarokok deureus rokona tinyana mah pun ti urang keneh aju terus bae salat geus ka mana bae tah eta kan rugi jasa coba lamun hebat bae kieu ente mah kopi ieu ieu ka kieu gampang urang ngopi ngapa ngarokok tapi urang salat teh lah berjamaah ya tuh salat panjang ini waktu ente bisa aing mah ieu lamun teu berjamaah ngageter hirup taginaheun geus kitu ya Allah ya Rabbi Gusti al-abiduna nomor kedua nu ibadah ka Gusti Allah berangjeng peting sarra wa dharra keur boga keur teu boga tetep ibadah ka Gusti Allah sehat jeung gering tetep ibadah ka Gusti Allah berangjeng peting tetep ibadah ka Gusti Allah tentu ku Allah engke bakal dicoba sia teh ku aing dicoba keur loba mah ka aing ibadahna para cik aing dikurangan ku ari dagangna merosot ekspor impor geus eueuh ku ari bahan bakuna geus eueuh properti ting jarungkal ku ari toko kitu keneh Indomart ge geus tinggal bangunanna doang sabar subur ge barali karyawanna cing luh ge ku ari geus hampir-hampir goyang ayo sia di kaluar-luarkeun karyawan mulai karyawan teh aing geus ngaji tetap aing geus ibadah waduh mantep kamari aing loba duit ibadah coba ku Gusti Allah tak jadi bere kokocoran we nah tetep Allahu akbar malah jadi imam gua ini sekuali jadi imam atau aing kegiatan aing pabrik henteu dagang henteu aing gas aing mah beh ganjaran aing gede jadi imam si akur tapi itu akur mah moal aing si akur hayu bacaan aing ku sia dengekeun mun bener atau aing silakeun jadi imam mun teu bener aing makmum ka sia bersih teh buraknya kan aya jelema yang jadi imam bae mun sliding ku batur jadi imam ieu mimbar geus dikontrak ku aing satungtung aing aya awas ya teu meunang sangalengka ka di awas ya ambo aduh aki-aki goblok tuh al-abidun gering urang setik tetep bae paksakeun Allah biasa bae saha nu nyaho gering eta anu terus maot aju urang salat bae kan mantep iya Allah dua alhamidun anu mararuji
kabeh ka Allah ala kulli hal setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah. Jelema anu muji ka Gusti Allah dek teu muji kumaha atuh? Dek teu muji kumaha sebenarnya mah ka Gusti Allah. Urang teh eueuh ka aya nang Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah diayakeun. Geus aya di hirupan Gusti alhamdulillah. Abdi teh diurus ku Gusti. Sanggeus diurus urang sehat alhamdulillah dibere sehat. Geus sehat teh pan karasa kuari dahareun nu amis karasa amis, nu asin karasa asin, pahit karasa pahit, peuheur karasa peuheur. Eta kan ngaranna sehat nu kos kitu teh. Gusti alhamdulillah, alhamdulillah. Peuting karasa peuting, beurang karasa beurang, pan kadang-kadang jelema teh sehat bah beurang teu karasa beurang, peuting teu karasa peuting. Teh sehat ngaranna. Ieu mah sehat alhamdulillah. Muji ka Allah. Ya Allah ya Rabb. Ketika orang dibere gering sales mah masih muji alhamdulillah. Lah sapira sales mah batur mah lumpuh. Urang dibere laleles tapi bisa kere lempang. Alhamdulillah Gusti kakarek dibere leuleus batur mah geus teu bisa lempang. Dibere orang geus teu bisa lempang. Alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk, abdi mah diuk bisa keneh. Bisa orang atuh mah diuk, bukan bisa diuk, tapi teu bisa lempang. Alhamdulillah batur geus bisa diuk-diuk acat. Bari mah bisa ngedeng doang, tapi robah mah bisa batur bae teu bisa robah-robah acan abdi mah ya alhamdulillah ngedeng mah bisa, robah bisa. Ngomong mah ngeunah. Kadak dibere pararanas beungeut bae ge. Batuk saeutik. Maju bae. Teruskeun salat. Neng bilang, aing mah geus baal salat, bongan ku Allah dibere gering. Gusti Allah tolol teh budak. Ku aing nyoba ka sia. Muji terus ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Lianna Allah akhbara an ahli al-jannah bi annahum yahmiduna Allah Ta'ala. Sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah. Dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum tung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahi rabbil alamin. Takkan jeung Nabi kana Nabi idza ataahu al-amru yasruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Idza ataahu al-amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal. Lamun Kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalat tatimmu shalihat. Tapi lamun nilai hiji perkara kadatangan hiji perkara pika embungan macana alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah tuh ya. Awwalu man yud'a ila al-jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal fis-sarra'i wad-dharra. Pangheulana jelema anu disambut, anu digerokeun, anu diprioritaskeun ila jannah ka surga yaumal qiyamah, jaga di poe kiamat, alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal. Jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah fis-sarra'i wad-dharra. Kabeh ge atuh nang Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah. Mun hayang pangheulana digerokeun ka surga geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil alamin. Sok biasakeun ti kuari. Hiji at-taibun, dua al-abidun, tilu al-hamidun. As-saihun nomor kaopatna
As-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal teh as-saimun nu pararuasa kabeh. Ya Allah. Padahal asal nama saihun teh anu nyuksruk berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah. Bahasa kerenna mah berkelana, tapi berkelanana lain yangan ani. Ieu mah berkelana seuri heran aing mah. Ieu mah berkelana ibadah. Ya Karim, ya Allah. As-saihu jelema-jelema anu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah. Keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun wa as-saimun. Lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar, kangenahan minum, kangenahan jima, ku ninggalkeun dahar minum jima, maka sarua jeung jelema anu beberangkatan ti imahna. Ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah, eta teh kapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan. Sapoe dua poe mah kadang bekal aya keneh, 3 poe 4 poe bakal aya keneh. Tapi kabelah ditu mah lazat adalah geus bekal. Ketika geus bekal nyana tawakkaltu 'alallah. Na eta saihun nu puasa ge kan kitu, sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti, tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar, ninggalkeun heula nginum, ninggalkeun heula pamajikan jibah moal, lantaran abdi teh ieu teh rek berangkat ka Gusti ieu mah hayang meunang ridho Gusti. Padahal madahar halal, minum halal, jima halal, tapi abdi hayang ngadeukeukeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib. Ai geus magrib mah abdi ge eta mah qada. Daharna ge eta mah nu biasa sapiring jadi 3 piring. Ai siana naonan goblok cek Allah. Ai ini pepegatan ulah rosa teh gatu magribna. Hampura bae Gusti mah. Tah eta kan pepegatan tagarana saihun. Oh, jadi itu majaz lah cek ahli bayan mah teh saihun. Wow, gede ganjaran anak was Senin, Kemis atau Rajab ya saihun sepuguh Ramadan sorga. Ya Allah ya. Sakitu ge dibejaan komo mun teu bejaan engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat. Nyedekeun begitu ku malaikat ditimah balu puasa Rajaban. Bongan ki uci teu ngabejaan, mana tak ki ucina tolol. Aing ke di akhirat di demo ku sia. Ai kitu mah geus ngabejaan. Aing datang aya naon sia. Jojoakan aya naon. Nah, teu dibejaan, teu dibejaan naon. Puasa Rajab ulang ngirung atuh sia ngomongna. Saya ulang ngiru ngomong nah itu aing malah nyedekeun ka sia. As-saihun ya Allah ya Rabb. Ya. Nomor kahiji as-saimun tapi wakil cek sakal mah. Iya dina hadis cek dina hadis siyahatu ummati as-shaum tadi atawa talabatul ilmi jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun.
ninggalkeun lemburna ti Belaraja, ti Cisoka, ti SPT, SPT Sepatan. Ti Bogor. Ya dikurokeun. Suka taneuh. Nah, suka bumi maksudna. Pan digelag-lagasna ninggalkeun lembur, ngaji neangan ilmu Allah saihun sorga. Hehehe. Eta keur carita masih keneh saprovinsi urang lewat Jawa Tengah, Jawa Timur, makin jauh makin gede ganjaran. Wah, cenah urang mah wang kamisro. Wah, habis di jero. Cangro kacang di jero, sukro suuk di jero, babari comro oncom. Urang Sunda mah babari. Nyieun ngaran teh babari cilok, aci dicolok. Cireng aci digoreng ya, babari jasa geus. Waduh, nyieun ngaran sadaek-daek bae. Hah. Aya deui basreng, bakso digoreng. Macam-macam disebut jauh. Tinggalin zaman. Aduh. Tah saihun teh talabatul ilmi santri-santri santrian. Sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi. Katilu saihun teh al-guzat al-mujahiduna fi sabilillah jelema perang ngaluhurkeun agama Allah. Masya Allah. Saihun Kangjeng Nabi idzam tana minal ukli wal syurbi wal wiqai wasadda ala nafsi abwaba syahawatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal. Saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang menang ridho Allah, berarti jadi pepegatan jeung kalazatan dunia. Di mana-mana jelema nahan dahar nahan nginum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat. Kangjeng Nabi eta teh bakal infatahat alai abwabul hikmah, bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal, bakal ebre cahaya alam jalal. Mentak cek Kangjeng Nabi leuletikana kieu bae heula, man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan. Saha jelema anu ngamurnikeun, ngaikhlaskeun, ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah, lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tidak kolbukna bakal kana lisan. Engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab kolbuna bersih 40 poe. Ulah dahar ulah nginum ulah majeng pemajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa. Lain hajulah sakaligut peutingna saeutik bae berang tapak ngaran tapak. Ya Allah ya Rabbi abdi teh teurik belajar tapak we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima peutingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge
ieu cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina sabahan 40 poe bersihan zaharat jana bi al hikmah bakal lahir sumberan-sumberan berhikmah geus omongan urang teh anu tadina ku pamajikan tilok didenge ku ari mah didenge tadina pan pamajikan ka batur mah daek kadang kana kasalaki mah tilok asal-asal ki ngomong mah ngajebian deh salon deh kitu benak pan urangnya coba ge 40 poe urang tapak beuh pamajikan ge ujianana nampe di urang coba Kak ngomong sih Kak abdi asana rindu masyaallah eta bersihan 40 poe saihun ngaran masyaallah jadi engkeuna lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihina fi alami jalalillah al muntakirina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin jadi engkeuna kasupkeuna nanya ngalalakon fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ka alam ruhani atuh kudu ditapaan iyalah ngaranna saihun di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru ruhani kita puasa tapang ngaranna riyadhah 40 poe 40 peti lanjut ku ari ge masih baheula di Israel di Bani Israel asal geus tapa 40 peti delejeung degena berubah ambeuna berubah kuari geus jadi aya di alam ruhan hebat eta perguruan ruhani mun kuari thariqah nu asli nah aya hiji jelema asup ka dinya eta teh bagi teh tukang zina lacut mabok aing asup ka perguruan ieu lah riyadhah nya 40 penting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna baturna lah lulus nya mah henteu batur lulus nya mah henteu dedeleuan batur geus beda dedengean geus beda perasaan geus beda nyana mah tetep bae ngabaged laporan ka guruna cenah cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina sabahan yuharat jana bil hikmah min qalbi ala lisan kula geus kurang kumaha cak jana ieu geus ninggalkeun lembur ninggalkeun dahar ninggalkeun nginum ninggalkeun jima tapi kok batur lalu lulus kula henteu mana ucapan Kangjeng bau nungtutnya na cak guruna tenang dipandian ku guruna pandian doa bareng di guru bareng sia doakeun ku guruna di mana ieu sih kasalahanana menta ka Gusti Allah ya Rabb ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diriyadhahan 40 penting masih keneh di mana kasalahanana dibere ilham ternyata korengnya anak jadah anak zina bahkan indungna masih zina keneh jadi gangguanna ti indung gangguanna ti indung langsung didatangan ku guruna nyai wah order ya siapa tuh nyokan pakai sorban meren anggap order baik kecuali si eta los ini bangsa apa berenya lu datang teh pajadik mau order naon iya kalengitan anak leungit cek anak kubu waduh tukang neangan order itu lain masalah gitu bi anak ayah di pesantren kula di pesantren
sanunita teh budak pondok aing mah teu sudi teu ridho oh paingan tuh kan jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung ye ieu cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokokna perjuangan maksudna perjuangan naon bisnis non migas oh ya anak kula horeng pesantren paingan kuliah teh angan nu bae tah ieu mah ridokeun bae nya binya ridokeun anak geus pesantren di imah di ditu bahkan geus 40 ke bener leungit geus 40 poe ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kumaha ge bakal paeh becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riadoh masyaallah teh budak ku suci-suci teuing pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas tapi ieu budak naon gitu jadi bagus eta diridokeun atuh geus ieu sabodo jana deuk ibadah mah ka Gusti Allah balik deui geus diridokeun ngadoa deui memeh ngadoa ceuk anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedeulana indung tah hirup jadi urang deuk usaha mantek ngajences bae indung ditoler-toler bae urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masyaallah cak guru da teh sia kudu perasaan we kuari mah geus dayang naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang abi mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah riadoh teu naon teu kita puasa Senin Kamis bolos kita puasa Rajab bolos kita Ramadan hampir kumaha asa ihun masyaallah indah ieu ka makom ruhani urang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetep minum tapi saeutik oh beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aju embung ka mana-mana embung ka mana-mana Saihud tuh kan ya kari Lailah jelema mukmin anu bakal dibubungah ku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kadua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-as-saihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilm ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah teu asup salian teh ilmu Allah mah ilmu teh kan kabagi dua aya ilmu dunia aya ilmu akhirat nu dimaksud di ilmu akhirat ilmu dunia mah kacau bae ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat ilmu dunia kacau ieu bae ilmu akhirat tah atawa guzat al mujahiduna fi sabilillah mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masihum Isa Al-Masih Ibnu Maryam Isa Masih teh nya nama teu boga tempat Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal matak leumpang we terus sama dakwah terus Masih Ibnu Maryam teu boga tempat mantak urang kuari riweuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung Kangjeng Nabi Isa mah teu boga
dibogain sajengkal aja. Ya Allah. Nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae. Cenah dibere alhamdulillah, teu dibere alhamdulillah. Tah supaya datang ka dinya tah. Hese. Karena balalener tuh. Budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae? Ieu tuh bapak kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing teh bapak kolot jigo. Kahayang aing bapak kolot ngawakafkeun teu bebeja ka aing. Geus aing masjid dijual. Masya Allah, kayak lain nambahan wakaf, pendahan ngejual wakaf. Lalakon telamun geus caritakeun alam ruhani, teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin. Nu ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata, tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu can usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat tita zikir milu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun. Ruhani sih make mahar hikmat mah kos kitu bae. Eta loba murid engke teh abeh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah. Atawa aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh agung abah agung aing kulobaan mangke salah. Nu mentak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan heula. Sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tanda minimal geus teu bisa dibohongan. Geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda. Aduh karunya amat eta takabur itu budak ngasup-ngasupkeun thariqah di janakeun ibadah ka urusanana aya syariat mah syariat eta thariqah mah lain kudu geus usul. Ya tuh usul nu nyaho tama iwal ti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu ku urang sirungan ajo kembangan kadeuleu ajo buahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji itu mah ilmu jurig teh bagus gitu mah atau nanti ceri bakal asal balai zikir bae ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ikan dek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani. Kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakal jasad zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani misalnya zikir jasad Islam zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab asbab dibawa kana roh terus kudu anu ngabimbing ieu teh basuda as-saihu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh as-saihu batak di manaan as-saimun pasti atuh sorga ieu mah jelema sorga neangan kuari urang teh anu bebeneran deuk ka Allahna anu lalampahanana teh lillahi ta'ala di lembur urang teh angan kiai namun salat nulillahi ta'ala alamun ngazakat lillahi ta'ala kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mangarana ronggeng
mun aya kiai make target tuh kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang saipun mah lain kitu lillahi ta'ala. Oh, salaman ipis teu kudu usana mah lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000 barang mun kandel mah teu kudu ente ulah ente aduh la ilaha sa'ihud ya eueuh di urang perkumpulan halqah riungan toriko eueuh kuduna makan aya babacaanna khusus tujuan khusus nu ngabimbingna khusus cara ashabus supah geus ulah hayang nanaon geus abe ulah kabita neuleuh motor teu kabita neuleuh mobil teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu sanu ngurus nagara ulah waka ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok. Ye, ulah sok aju, ulah ngomong gitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh. Ulah wakak ngomong kos kitu, aya eueuh undegna. Je digantung sia ku aing. Teh sok areng ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh. Ayo saha nu undegna? Saha nu undegna ayo. Ninggalkeun warung, ninggalkeun toko, ninggalkeun tani, ninggalkeun bisnis, ninggalkeun pamajikan, ibadah bae ka Gusti Allah. Haju cek cenah ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh mah ulah waka ngomong kos kitu kabeh sia we endeuh ka moal. Tembak siapa ini? Parangsana naon beureuh. Hese ugu. Pan Kangjeng Nabi mameme diangkat jadi rasul teh hubiba dipake ka sekolah nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khala resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naik ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zamzam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu ke naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah kan ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge jelema suara-suara teh studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan. Urang mah kuari can pernah riadoh di pondok nage di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa ieu di pondok pesantren Salafiyah bae kuari geus unu tapa komo di SMP lain soreng sanawiyah maksudnya lain ulah tapi lain di urusan agama tama administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke admini jeung terasi kan jadi beda ubah aing bae aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah dek nyon pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut tak kos kumaha kiai Salafiyah hese ngariung asal teu dibere berkat bae haju bae ngahiung
ulah sok kasinggung. Iya mah dek nyaritakeun ge lain nyinggung ya hese, maksudna hese. Mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala. Mana coba kiaina? Mana? Mana? Sia. Asal teu ikhlas atuh mal beres. Maksudnya ulah lain, ulah berarti hese. Itu kelihatan hese. Atuh mangga bae eta mah. Henteu cenah nu di NU mah ikhlas. Mana bangetna? Banget mah ikhlas kumaha emang? Lain ge. Henteu cenah nu di HTI mah. Ieu mah dina di huruf dah. Maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah ket teu hayang kana dunya nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji waridu di deuleu agama mangga deuk dicing di NU macang caya ndek boga organisasi mangga ndek di HTI sekae ndek di hurud di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa aja ieu mah ndek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung nagara aing ndek cicing di Golkar aing ndek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener ngadidik atuh tuh kan hasil riyadhah heula engke karasana mahnit jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deukeut tapi lamun resep bae kana dunia urang embung okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon kan ka kiai deh ka kiai ka guru baheula makan di ajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang kapanggih guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur. Ayo orang ngararaji, teu hareangeun masyarakat kunaon? Lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere. Di benak hatina hayang meuli ban setipan pun. Tuh, siang hooh. Bersihan riyadhah ngaranna. Sok teu di gunung urang cicing, udag ku jelema. Di leuweung urang cicing, di udag. Ulah aya hayang dibere. Ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu ginu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantak lamun hayang luhur sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kenal abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok bekos kitu sia Rasulullah sebab dunia dipake ka resep ku kabehan siana resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag bu jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah ya ini kamarana iya kula iya mawa iya korma iya mawa roti iya mawa iya yang kadahar henteu aing mah teu hayang geus teu hayang adi tuh henteu imah yang kadahar bae wo antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja cek nya ieu sakit tolol di teh mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah cek nya ieu teu kudu modal emang dek tolol mah gampang
As-saihuna hese as-saihuna teh ye kudu berangkat matak dimaknaan ku as-saimun teh eta teh lain sambarangan. Nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman depan mah poho sabulan setengah can dikiriman depan eta budak mah terbengkalai tadi pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ye aduh ya Allah ya Rabbi aja budak lah balik bae mah jadi dikiriman balik waalaikum saji jasia balik ieu aje nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang kuduna makan mikir heuh aing telat ye ieu mah lain nanaonan sia balik ye tepan eta henteu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nujuleuna Allah gas aing mah kajen teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ye ka aing tungtuna mah neumleukeun we Pak tak ieu talabatul ilmi pegatkan tina segala mah gede ganjaranana masyaallah puguh guzat mah ieu mah teh dibanan as-saimun as-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani ieu carita tafsir as-saimuna dijerokeun deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi tarki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud ilmu salluna tegasna nu sarolat rakiun jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tung dah nangtung masih keneh loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'un sajidun sarolat salat teh maksudna manem bongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala warruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna Masya Allah jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh annal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri urang adalah beungeut awak urang teh ya anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut jeung boga harisma urang lamun neuleuh beungeut spm serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablang jagot sempong awak kuru keceking eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun tapi lu biasa-biasa mah awak kan teh sieun. Cuma kuru jasa tapi kumis gede sieun urang.
Ini jelema normal henteu sih. Morfinis. Sieun. Tah. Iya. Ya, jadi kebanggaan. Beungeut eta jadi kebanggaan. Jelema pang takabur jelema nu teu daek sujud. Sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh. Saat si kasep, saat si ganteng, saat si gelis, saat si hebat, tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu Akbar, diperhatikan kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na Masya Allah begitu sujud beungeut sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh. Nu mentak pang hebat-hebat nama orang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh. Di masjid mah eueuh pan kuari mah taneuh. Eueuh kuari mah marmer. Sakitu di marmeran kita teh kusu. Heueuh urang mah ke samping pang bagusna pamer. Pamer teh urang kita mah tamer. Urang tamer nyana pamer. Urang mah tamer nyana mah pamer, pamere maksudna. Samping nupang bagusna, baju nupang bagusna, sajadah nupang bagusna. Ya, di jero masjid nupang bagusna, kopiah nupang bagusna, geus kabeh pang bagusna. Salat apa ngajamin husu? Kolbuna can dibersihan mah. Lain terletak pada pakaian, pada kolbu. Nah, pakaian mandek bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngunaheun. Ieu kolbuna. Supaya nyebut Allahu Akbar teh hiji Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Tah supaya datang urang ka Allah Maha Agung. Salat urang teh ya bener-bener tawadu. Jadi berarti beneran salatna. Aya sahabatna Rasulullah. Salat hayang bener sih kumaha? Ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng. Wuduna heula nu bener. Lamun wuduna bener salat teh bakal bener. Tu wuduna ge teu bener. Sakumaha papatong hisang. Ieu wudu teh salat teh wal bener. Wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat. Mudahan bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan. Pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah. Ketika orang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab orang dek nempelkeun beungeut kana taneuh. Mun deuk menta orang keur sujud ka Allah. Keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doana la uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi. A'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhtika wa bi mu'afatika ridha mu'afatika la uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta. Ya Allah ya Rabb. Urang ge mantak naon sih? Urang keur sujud majikan kan ngadengekeun. Wah, kaji kunaon ceri? Majikan ge bagdana milu. Milu nya ge, milu cerik. Ajeuna urang hayang ceuri bae. Sia naon milu cerik? Di kakak itu cerik bari sujud hayang naon? Goblok. Teta keur sujud urang daon kabutuh urang. Masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat. Beungeut tu sakieu mulyana dimumule ku urang tapi daek dipake sujud engge sorga. Iyalah ar-raki'un as-sajidun. Masyaallah. Al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar. Urang nu nyaritakeun salat nya.
ya keur carita bae heulanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya mah penting sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi ruku engke wal yatalattaf wala yushriku ahada Allahu akbar. Rakaat kedua wal yatalattaf datang ke qul a'udzu birabbin nas Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran. Sayyidina Utsman mas sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat teh 2 Quran. Ulah loba omong anu saja nya. Ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya. Ulah loba omong eungap kadengena. Lu bantak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain. Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman. Ye, kaya pupus nikah ka Ummu Kulsum. Tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah. Eta Sayyidina Utsman bantak Zinnurain perintah ku Gusti Allah, ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra Anjeun Muhammad. Sebab naon? Salat tahajudna sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat 2 Quran. Percis kos urang gitu. Murigak bulu ngadengena. Ya Allah ya Rabbi nurin. Masya Allah karim. Hei, saya cerita kerana. Tuh, sarua Sayyidina Ali ge kos kitu badak Khulafaur Rasyidin kumaha nandinganana. Ye. Ese ngomongkeun anak urang. Insyaallah karim. Kabelah dina dihitung ku urang, dihitung pembacaan. Lamun hayang tamat teh hayang tamat coba. Kurang dikejar. Lamun urang sajuz seperempat menit. Seperempat jam. Berarti kan sajam sabaraha? Insyaallah. Dalam sekolahna teu naik meureun budaknya. Kunaon kadinya jawabanana inditkeun pod jadi berarti sajam sabaraha 4 juz sajam 4 juz jadi lamun 60 juz teh ya lamun 60 juz sabaraha jaman eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam nah lamun hayang rineh kan setengah jam urang sajuz teh setengah jam. Sok geura baca Quran setengah jam. Kalau masuk ngitung, cek aing baca Quran coba ya. Namun dulu lamun saparapat jam, wah bisa ngabuncal-buncal. Mus mun aya jelema bisa kan capek 20 rada deres setengah jam normal. Eta nu lancar setengah jam normal. Aing ngeunaheunana mah atuh sajam. Lamun sajam sajuz atuh berarti lamun hayang 60 juz 30 juz tambahan lah lima lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang jadi berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah ngudagna moal ka udag geus kurang moal bisa nuturkeun Sayyidina Utsman Sayyidina Abu Bakar Siddiq mal bisa oh nyana mah lain alam ieu ngalengkah ke alam ruhani okos adzan Ki Bilal lamun didengekeun ku urang 60 km kadeng Ki Bilal suarana Allahu akbar Allahu akbar 60 kilo kadenge kaseran berarti kadang. Coba Haji Pendi tidak adzan. Ayo coba. Di luar etang adenge bae kotok aing bikeun ka sia. Kotok batur.
Bilal 60 kilo Masya Allah karim mual bisa diukur kukumaha ge eta mah suara karomah tamah suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu ki Bilal eta begitu adzan Masya Allah eueuh nu teu ngajawab wabeh dihitung 60 kilo suara karomah tamah ku ari ge urang bisa make HP streaming bener tuh ngomong itu streaming sama baju awewe streaming aduh Gusti Allah ieu keur carita karomah mal ka udah kurang sama tuh alam nang asaihun arraqiun sajidun aduh masyaallah pokoknya urang nyaritakeun sahabat-sahabat tentang maca Quran urang geus tinggal geus tabena bae mangga hese urang hayang istiqomah bae hese maca Quran al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar anu bakal dibere pangbubungan sorga teh mukminun anu selalu merentahkeun kahadean ma'ruf nomor hiji adalah iman merentahkeun iman wan nahuna 'anil munkar anu ngalarang tina munkar hulu munkar adalah kafir berarti merentah iman ngalarang kafir eta kapan pang gede nah pagawean lamun urang nita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir timbul bakal naribut nanti jawab perang kan al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar perang ka jeung hukum lagi hiji-hiji atuh hiji-hiji heula al-amiruna bil ma'ruf merentahkeun kahadean dimimitian ku marentah iman belah dituna marentah ulama maksiat marentah kana keadaan ibadah wa nahuna 'anil munkar ieu berat mah nyegah tina munkar entak lamun teu disederhanakeun ribut diunggal negara kajian hukum sebab ieu perintah amr ma'ruf nahi munkar kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf dari boh merentah munkar ngalarang ma'ruf wari dilobang wari ya Allah ya Rabb geus urang aya mah sabisa urang bae amiruna bil ma'ruf sabisa urang naon nu urang bisa diparentahkeun jeung naon nu urang bisa dilarang cara urang bae melalui pengajian, melalui rajaban, maulidan, jeung sajabana urang terapkeun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Sabisa-bisa urang sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara geus leupas negara tina amar ma'ruf nahi munkar. Lepas. Nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar geus leupas. Masyaallah, karim lepas. Urusan ananya nama APBD, APBN, proyek. Urusan agama. Sebentak ditegoran ku Gusti Allah, banjir, angin, gempa. Tegor ku Gusti Allah, ulah kamalina anteuing sia teh hari ruk teh marukan kumaha. Kos pangeran bae sia. Aingin langit, aingin bumi, aingin sia, aingin Quran. Sia ditoler-toler aing na aya sia nagana nyeun aing podaran sia ku aing dialingan ku Allah banjir dialingan deui ku Allah ayo gempa elingan deui angin urang zikir teh keur waktu aya gempa bae subhanallah eureun bae gempa seserian deui banjir subhanallah eureun we banjir eureun deui sak Allah teh banjir kendi kitu ku aing ieu
titah hayu ibadah ka Gusti Allah. Jadi pamarentahna eueuh we nu nitah. Nu nitah kembalilah kepada Allah. DPR teh endahan pasini be, pasini. Hayu nitahan coba tuh. Ditahan babalik ka Gusti Allah lobakeun istighfar. Jadi orang ngeunaheun gitu tang ngadengena. We nu ngahayu-hayu kejadian alam. Asal banjir kejadian alam. Gempa kejadian alam. Angin kejadian alam. Kabeh kejadian alam. Eueuh we kanu bogana ka ditu. Masyaallah. Ya al-amiruna bil ma'ruf والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah. Maksudna batasan teh li akamihi. Tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bil amali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Mun hayang nyaho gede na hukum sapotong ayat ieu. Walhafizuna lihududillah. Sapotong ayat eta tah sakitu tah nyaho bakal gede dah hukum Allah. Emang kumaha? Nu ngajagaan kana hukum Allah. Hukum Allah teh disebut taklif. Ari taklif teh pamerdih teh perintah kabagi dua, aya ibadah disebut ubudiyah, aya muamalah. Ibadah ya ieu teh urusanana patalina jeung salat, jeung beatuh engke dina fikih babus salat. Jeung nu patali kana salat wuduna, jeung patali kana syaratna, jeung patali jeung pembatalanana. Ieulah hafizuna li hududillah. Hite salat. Engke salat lagi aya fardu, aya nu sunnah, aya nu makruh, anu haram. Oh, ieu hafizuna li hududillah. Puasa. Bagian ibadah, puasa. Ieu kan puasa tah. Geus naon teh hartina puasa? Kemudian puasa nu farduna nu mana, puasa nu sunahna nu mana, aturan-aturan puasana kumaha dibuat bae ke babus saum. Hafizuna li hududillah. Salat, puasa, zakat sarua. Dijieun kana fikih babus zakat. Haji, babul haji. Ya Allah ya Rabb, ieu wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah. Dijieun bab. Ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat, bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa, bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat, bab haji jeung nu ta'alluq kana haji. Ya Karim. Ieu wal hafizuna li hududillah. Sebab li ahkam kuari bagian muamalat. Bagian muamalat eta aya anu patali, jeung usul asolah, jeung anu guer asolah. Nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khams, panca indra. Panca indra teh kabagina 5. Atuh panca teh 5. Indra jadi indra nu 5. Mana hiji-hijina? Mazuqat rasa, malmusat ieu tah, masmuat ieu tah ceuli, masmumat ieu tah irung, mubsorot ieu mata. Dijieun dina fikih engke nu patali jeung mazuqat. Patali jeung mazuqat teh rasa, berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman. Eta lah mazuqat. Ayalah ke di fikih babut ta'am. Berikut jeung surbi-surbina. Lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat, aya nu hayawan. Geus lamun nu nabat sarana pertanian kumaha eta fikih ka dituna. Lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna, urusan nu dijadikeun udhiyahna, urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna
tina madzukot jokotna masyaallah isa potong ayat wal hafizuna li hududillah mal anggeus tengah magrib ayo sia madzukot tadina pikir teh lamun urang ngarti mah ya ngarti oh iya babu ta'am oh madzukot berarti muamalah oh huluna namun urang nyaritakeun ieu teh babus saum oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah bedana muamalah jeung ubudiyah naon ari muamalah mah lalim maslahatin mar'iyatin lidin lan kitu lalim maslahatin dunyawiyah ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia lain kemaslahatan bangsa do bal libasohila mar'iyah din balik ka kemaslahatan agama ubudiyah jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun kemaslahatan agama ujung-ujungna akhirat langsung teh pajang patalina jeung urang mah doh disebutna urang nyaritakeun salat urusanana pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun puasa pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun zakat pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun haji pribadi urang jeung Allah eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi urusanana jang akhirat urusan dunia geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi muamalah mah urusanana urusan dunia ya nu tadi tah madzukot tina cicip rasa berarti kan urusanana dahareun inumeun ku ari malmusat teh nu diragap teh baju taragapkeun malmusat geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ieu baju pakaian asupna malmusat wal hafizuna li hududillah aya aturanna anu dipake ku urang teh aya nu haram aya nu halal kitu keneh barang-barang malmusat sendok piring, pinggan, jeung sajabana barang-barang dapur, mana nu halal jeung mana nu haram istimalna. Malmusat karana. Termasuk awewe papa. Mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel. Sia masa kos kitu be hudang. Dan aya nu haram ku urang diusapna malmusat tah deungeun. Aya nu meunang ku urang dicekel ka anak atuh ka dulur mah haram. Aya anu wajib ku urang dicekelna lamun anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasa ieu. Urang geus teu make calana ieu kula ieu. Tah eta. Ih, eta malmusat ngaranna tah. Eta berarti kan babna bab wiko. Bab jima, geus lamun bab jima marana malmusat. Kadituna teh kan berenana kudu aya bab nikah. Geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah babna engkena mahar, bab imah, bab kitu napakah. Tuh dijieun dan pikir tina malmusat. Kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke kadituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan sebagainya engke kadituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya eta pikir di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab wal hafizuna mal anggeus datang ka magrib muamalah ayo sia karake madzukot nomor kedua malmusat nomor katiluna masmumat nu kaambe naon nu kaambe ku urang aya nu halal anu haram aya nu makruh urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean sunah meunang ganjaran tapi lamun dihandapkeun bujal ka handap udah coba-coba ambean ku sia buka di ambean eleh ke bodongkol mah tah ieu bas kumaha aturan-aturanana dibere dijieun babna dina fikih ieu karim doh madzukot malmusat kemudian ayeuna mah masmumat wari masmuat nu kadenge ku ceuli mana nu meunang didenge cek fikih mana nu haram didenge mana nu makruh didenge
Gitu kene mau disorot, mana anu menang di deuleu, mana anu haram di deuleu, mana anu makruh di deuleu, geus diatur dina fikih. Ieu sakadar wal hafizuna li hududillah. Eta keur katali jeung asalah ku hari patali jeung tabaiyah. Tabaiyah teh urusanana, urusan muamalah ngan bangsa tabai. Nah ieu teh urusanana aya anu hak milik kejadina, aya anu luar milik. Milik aya anu jadi milik dengan sendirina, aya anu wajib jadi ngamilik ku jadi sabab, ku jadi naon kitu ngaranna dibere, aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli. B ngaranna dijieun ke dina fikih babul bai'. Kabelah ditulah bete aya baik bil ain wa ain bil ain, benda jeung benda. Aya anu dain bil ain, aya anu ain bidain, aya anu dain bidain. Nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur napi. Ngajual dain bidain, hutang kana hutang teu sah. Ngajual kuari urusanana ain bidain bizimah, kredit anu dua harga teu sah, geus diatur ku agama. Wal hafizuna li hududillah, geus diatur kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu, urusanana ijalah, urusanana bab muamalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik. Ieu urusanana waris. Tidak waris ke jadi tidak ahli waris ke jadi hibat, jadi wasiat yang saja bana di dieu bab ieu tina wal hafizuna li hududillah. Masya Allah karim. Nah kabelah dieuna aya hak gonimah fae dan lain sebagainya. Eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi, sedangkeun kabelah dituna daril mafasid. Dua hukum teh lamun teu jalbil masoleh daril mafasid. Urang carita keur jalbil masoleh sakitu panjangna sabaraha puluh kitab, sabaraha ratus jilid. Bab-bab lah bae tadi tangges pohara tah. Lamun ku urang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho urang. Oh, panyokotanana ieu ti dieu ieu ti dieu ieu ti dieu ieu ti dieu ieu ti dieu. Panyokotana itu dia engke urang milihan. Oh kitab ieu mah kieu ngomentar, oh kitab ieu mau ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah. Ya Allah. Engke anu daf'il madar. Nah, daf'il madar teh urusanana aya anu hifdzul nasal, hifdzul mal, hifdzul adsab, hifdzul ukul. Ieu daf'il madar. Temenang dirusak harta, berarti kudu hifdzul amwal, cara ngajaga harta dijieun kurang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan, hifdzul ansab, nasab, berarti kan kudu dijaga kurang. Ketika urang teu ngajaga turunan kena sanksi. Tuh kan, andai kata urang ngarusak harta, cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah, keur iklan jelas-jelasan berarti kan maling. Lamun anu sasamaran berarti kan nyopet. Kan aya aturanana. Iya karim. Geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih. Nah, sarikoh ngaranna. Lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet, kosi eta copet ngaranna. Dah. Atau aya aturan-aturanana eta tidak hifdzul amwal. Hanyalah hifdzul abdan, badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa. Ketika dirusak berarti kan kena sanksi. Sangsina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin. Berarti kan sawak sabelegejer. Berarti kan di ditu teh aya babna engke. Bab teh engke bab kisos, bab had, bab dan lain sebagainya. Lamun ba'dil abdan ngan curug doang, ngan leungeun doang. Engke kan ti dituna berarti naon tah? Babda, bab had jeung sajabana. Masyaallah. Hifdzul amwal, hifdzul ansab, hifdzul ukul akal teu meunang dirusak. Dengan cara kumaha bae akal dirusak teh, mabok, narkoba, kena sanksi. Kumaha sangsina? Dijieun bab-bab dang. Ieu daril mafasid.
Nah iyalah wannahuna wal hafizuna li hududillah anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah tegasna mah ngamalkeun hukum-hukum Allah. Urang kudu sadar lamun cek agama haram geus teh kudu nemah oh haram, lamun cek agama halal oh kudu nemah halal. Saya kira kesanakeun ku urang oh ieu mah makruh hayu tina ubudiyah tina muamalah engkena dijadikeun bae 5 4 geus ubudiyah tina muamalah munakahat jinayat jeung jinayah 4 jadi ngajikan kajonteun ka luar negeri kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan 4 doang. Hiji ubudiyah, nomor kedua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat. Ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah. Sakitu doang. Geus talar ieu teu bisa kabeh. Talar ieu teu bisa kabeh hese. Al hafizuna li hududillah ya Allah. Maha kawasa Allah, maha besar Allah, maha segala-gala Allah. Dengan sekelumit bahasa Gusti wal hafizuna li hududillah tapi kerangkum kabeh karampid kabeh pikih sab pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah. No 4 hulu teh tadi hiji ubudiyah 2 munakahat 3 muamalah 3 munakahat 4 jinayah tidinya dijieun bab puluhan di kitab disarahan deui ya Allah ya Rabb nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae abdi geus percaya bae cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah sunah-sunah geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna. Cek Allah sholat wajib abdi bandek ngalaksan, cek Allah zakat wajib abdi bandek, cek Allah puasa teh Ramadan wajib bangga. Haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya corona. Tuh, nu bandek bae kitu teh. Tuh nya. Deuk abdi mah. Ieu urusan-urusan nu dilarang soal jual beli, berarti mau muamalah hambalah ya muamalah. Kitu keneh munakahat mana kitu keneh jinayat abdi mandek nurut bae ka Gusti Allah jahirup malila di alam dunia. Nah wal hafizuna li hududillah ngamalkeun kana hukum-hukum Allah ieu anu bakal meunang pangbubung. Wa basyiril mu'minin bungahkeun ku anjeun Muhammad para mukminin sarana bere bil jannati surga ya Allah. Mukminin anu boga karakter at-taibuna al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan-nahun 'anil munkari wal hafizuna li hududillah etalah anu bakal dibere pangbubunga surga wa basyiril mu'minin. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa muka mata hati urang sehingga urang bisa ngamalkeun ayat at-taibuna sampai dia jeung urang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga urang dibere ku Gusti Allah pangbubunga urang kabehan bakal dibere surga kabeh. Asup ka surga kabeh berangkat menuju surga babarengan jeung guru-guru urang jeung pemimpin-pemimpin urang dihuluan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.